Nanya nu digarawe pare nepikeun ke arah ieu kieu. Ka mananya si Karman? Kan rasanya manehna. Aya naon bae? Astagfirullahaladzim, ngaruaskeun mana maneh? Man, ieu teh ka mana nu digarawe? Ieu teh pare arah ieu kieu. Hor, nya pasti aya atuh Bu Haji. Pare mah ayeuna sakur-sakur nu digawe teh daratang. Nya wajar, da Karman mah dipecat pan ku Haji cai itu. Oh, pas Karman geus dipecat, Bu Haji. Nya apana dipecat teh ku si Kohar? Maneh teh masih kena anak buah aing, urang mencat-mencat maneh. Geningan di Bu Haji mah kuring teh masih pagawe jang euy. Heuh, di aku keneh geuning. Walah, siap atuh Bu Haji ari kitu mah. Ngan ieu teu bisa langsung gawe kula teh. Kunaon? Man, urang hayang kasbon. Aduh kamu ini, saya itu tuh kadang ku Bu Haji. Sakur-sakur nu digawe yang daratang deh mah Bu Haji heulakeun heula kasbon, gampang perkawis pare ayeuna mah. Kasbon. Acan ge gawe geus kasbon. Kieu tah boga pagawe teh. Nanaon kasbon we hayo. Da tuh man tradisi sih ieu mah. Nya atuh kitu. Geus adat. Nanaon kasbon. Nah, eta oge ari eureup digawean wejangnya. Heeh. Lamun teu mah nya teu nanaon Bu Haji. Can digawe ge Karman mah kudu aya uang. Uang masuk dulu Uang masuk atuh. dulu, Kasbon DP. kasbon. Teu DP oge. Kumaha ya? Iya. Tah, kasbon heula nya. Mah ieu naon kitu? Tadi tuh ngewek atuh Bu Haji. Geus we kieu ena mah lamun misalkan ieu pare hayang beres ieu nu dibuat ayeuna aralusnya panen moal gagal. Ieu uang. Nama ieu mah nya booking teh. Booking nya. Cewek Bu Haji. Transfer we 2 juta Karman mah. 2 juta. 2 juta. Tapi janji ieu bakal angeus. Janji. Beres atuh. Beres. Sok. Kiuris tah. Jang apa nang ngebantai saja sama dia. Kita ngasih transfer ratakan jang pokoknya mah. Tah, sukses ya. Man, asup man. Ratakan. Astagfirullahaladzim. Di mana kene menilami abi tos dipanggang? Dipanggang kusaha neng? Maksudnya di depan gang, A. Alin tadinya neng. Nah, aku naon, A? Sieun, Sieun kusaha? sieun ku Mang Karman. Mang Karman. Mang Karman mah tos dipecat ku Pak Haji. Tos we ketemuanan di tempat benten sepada saya Mang Karman. Nya atuh satu A antosan di sisi jalannya, tong di tengah bisi katabrak. Hayu A, urang diajar motor teh ya. Ya hayu neng. Aduh, ini panjang euy. Kena atuh bos. Teu karasa sekieu jawara mah atuh macetan. Asli teh. Virus urang atuh yang. Oh. Kumaha?
Teu karasa jang. Asli teh. Asli teh karasa. Arek ku ya bos. Ulah jang, ulah tuh Oh, kok jawara. Karman, Karman, itu kumaha ya pare teh bengkara ya kieu. Pagawe can datang. Hah? Kunaon ya teh? Gampang Bu Haji masalah Parema tuh. Alah, kamu ini saya itu. Jang, Parema beres kamari ge jangnya. Geus beres geus diratakan ku kami. Nah, tuh ya kieu. Apaan aya puting beliung teh geuning kamari kacaritakeun kana berita. Eta pagawe ka bawah sadayana Bu Haji. Ah, piraku. Nya Bu Haji ku puting beliung. Ayo deui parete. Oh, Bu Haji. Ah, piraku aya puting beliung. Nanya, Ah, Bu Haji, masalah Parema gampang Bu Haji. Kan ieu ye. Kamari teh abi teh ngaos jeung imong ye. Sareng abdi ngawas Bu Haji. terus naon? Cek Pak Ustad. Ayo teh keur loba jelema anu dibere kaberkahan ku Allah. Bertahan. Nya. Nya eta jelema anu sok barang bere ka batur Bu Haji. Barang mere. Berarti Bu Haji kudu balang bare. Nya kudu barang bere atuh. Kasaha barang merena. Aya ka uing da uing diberean jangnya. Lah ka batur. Emang kudu kamarane. Oh, ka batur mah barokah Bu Haji. Eta oge lamun eureuk hayang jadi jelema pilihan. Lamun bung makan bae jang ayo jang. Ah, entang. Di. Ah, piraku lewat. Oh, nya atuh wah. Makara enak jadi jelema anu pilihan Bu Haji teh. Nah, 700 nu penting Bu Haji jadi jelema pilihan. Oh, entah. Ya geus istil jadi jalma pilihan yo. Ah, gampang geus ge mah Bu Hajinya. Bu Haji. Pokona urusan kare, urusan pagawe, eta puting baliung bisa balik deui ka sawah. Beneran. Ah, si pagawe balalik deui gawe deui. Ya sok atuh. Asa ieu pare bener kedua kabeh. Gampang Bu Haji itu mah. Sok. Bereskeun ku kami, Cukup. diratakeun. Salam. Ratakan. Ayo. Jelema pilihan. Kumaha diajar motor teh? Ingat kata poin pertama yaitu Nyalakan kontak, terus starter, alah, kumaha ieu? Tah eta mang. Ieu jang. Eta bos heuh. Euy, Urang mah hayang anu kolot atuh nu hideung. aya kalem ieu. Tah heuh bener. Sakeunahna wae tataekan deh Itu nu naik mah. ieu teh tanggal yang usaha ieu teh Oh, usaha tak apal. itu benang dicaret teh Itu turun nu naik mah bah. turun alami betul Bae atuh da titah eta. Bah. Kalem heula, Bah. Tong maka emosi naon oge. Sok ayeuna mah. Tenangkeun, istighfar. Kalem. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Iya, Pak. Sok Pak calik heula, Pak. Tong angge emosi naon oge. Nya sok. Ari Abah teh kunaon ieu teh make jeung amak-amakan wae. sudah sia mah dicarek wae nyita hula tataekan tabaekan wae ngalan wae peuteuy Itu nu naik mah bah. pan sia teu apal aing saha Nah saha kitu Abah teh? aing teh mafia di daerah ieu teh geus pada nyaho lurah sok tanyakeun ka lurah geus pada apal KBG ka aing teh Mafia gitu. mafia aing teh Bah, ye. Apan pula tadi nu naik mah. Ye perkara ngarapeut teuy mah. Da ieu teh patos jelas tangkal teh nu Allah. dia teh salah ngomong maka jeung nu Allah sagala Heueuh nu Allah bah. Tuh. Yang listrik tuh. Tower. Segala lupa motor, mobil, jelema, tukang cilo, bebenyit, RT, RW segala rupa. Eta teh nu Allah, bah. Sadaya ge nu Allah. Termasuk ieu tangkal peuting ieu nu Allah, bah. oh jadi tangkal peuteuy teh nu Allah Nu Allah.
Menang ayeuna urang tataekan ngalapeut teuy. Lamun abah naik minta peteuy menang teh. Menang, abah kudu minta hampura tah ka budak ieu. Kasaha? Sabab abah geus nyarekan budak ieu ye tadi. Da imanu Allah. Oh, nya hampura. Hampura abah jajangnya. Oh, Tadi rumah geus nuduh kau jangan tanya hampura geus nyarekan. Hampura. Bah, di hampura, Bah, di hampura. Entos, Bah, entos. Ari abah palai peuteuy. Palai peuteuy, Bah. Ya hayang atuh. Hepek we Hepek we naik. naik. Da imanu Allah. Imanu Mang Karman. Tong ieu moal dibawa. Naik, Hanya sorangan. teh Naik sorangan. naik sorangan. Mana naon? Lamun anu nyarekan beugeun nu Allah. Nu we. Allah Nya. nya. Nuhun atuh. Oke, Bah, Allah we, Bah. Dan Allah. Nu Allah, Bah. Allah, Bah. Allah, Bah. Allah, Bah. Turun sia. Eta apal ieu tangkal saha? Kolot badegong pisan Ieu sia. mah tangkal nu Allah. Tangkal nu Allah cek saha tangkal nu Allah? Tangkal nu Allah. Pelak aing eta mah sia nu Allah nu Allah. Turun sia. Geus kolot sia badegong. Goblok pisan sia. Ya. Bisi teh nyaho ieu mah tangkal nu Allah. Aing ngemalakna ge cek saha? Ape salam dunya. Tuh, tinggal di tangkal kalapa. Tuh, tangkal. Los kana tangkal kalapa Tuh, sia malik mobil. teuy. Tuh, Los kana kabeh tangkal ge nu kalapa. Allah. Mantap sia. Nu Allah. Mantap, sia Cek goblok. saeueuh nu Sia boga. badegong. Jelema mah ukur akuan, jelema mah. Mantap Ya goblok. boga gunung, boga laut. Kabeh ge nu Allah. Cek saha sia eta pelak aing. Pelak Nu aing Allah. eta. Pokona mah nu Allah. Pelak aing sia goblok. Nu Allah. Sia kolot badegong sia. Goblok. Ya, Bos. Ngomong-ngomong, kemana ya si Birin? Lama sekali ya dia ya. Si Birin itu udah janjian dari jam 3 subuh di sini, nggak ada tanda-tanda tahu kemana itu si Birin. Benar-benar ya itu orang. Nah ini dia. Apa? Birin, kamu dari mana saja? Lama sekali kamu. Habis pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Pembebasan lahan, apa tuh? Betul, dari mana itu kamu? Dari Allah. Dari Allah. Memang si Birin itu wataknya kayak mafia ya, sepertinya dari dulu. Tuh bos. Cabut. Ya bos. Aduh bos, sikap batur atuh, saya teh pengen naik gaji, pengen beli motor kayak orang lain atuh bos. Bener nggak? Iya. Oke. Kalau kamu mau motor, di sana kan banyak yang punya motor, ya. Kamu pilih salah satu dari mereka yang kalau nggak bisa mampu bayar hutang, paham kamu? Apa? Apa emang boleh? Boleh lah. Apa yang nggak boleh ya? Iya. Betul. Betul. Nah, kamu coba lihat. Ini tanah sangat luas. Ini milik Pak Haji Cai, ya. Kalau dia nggak mampu bayar hutang, kita tarik sertifikat tanahnya, oke? Haji Cai itu siapa bos? Siap kita ratakan. Kita tunggu saja pergerakan si Warlock, oke? Kalau Warlock tidak mampu menghasilkan sertifikat itu, Ya. kita yang turun tangan. Turun tangan teh begini bos. Iya. Kamu jangan bergerak sampai saya kembali. Waduh. Bos, ini gimana bos? Bos, ini gimana bos? Bos, aduh. Kamu teh gimana ini teh? Gak tahu ah. Bos, aduh. Bos. Kamananya salaki terbalik-balik ka ieu mah. Geus nyaho aing teh yang dikegepan. Geus lila teu dikegepan teh. Kaduhung mati tukang. Ku aing dicarekan bebeakan. Can balik-balik nepi ka ayeuna. Rek tilem meureun jadi Prabu Siliwangi. Oke guys, soplok.
Goblok, si Soleh goblok. Oke guys, bertemu lagi dengan Ming Koming. Hari ini seperti biasa kita akan mengonten tentang orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, pengangguran, dan ya begitulah kerjaannya, nggak ada kerjaan. Wah guys, ada orang-orang aneh guys. Ayo mari kita review. Wah guys, ada orang-orang aneh guys. Kayak nggak ada kerjaan aja. Wah guys, lihat sepatunya kayak kulit ini guys. Atau ini kulit sampah guys. Ngapain ya? Kayak gak ada pagadagan aja. Mang, ngonten atuh juga batur. Nu aing eta mah nu aing, nu aing, nu aing, nu aing. Oke guys, segitu aja vlog dari saya. Assalamualaikum. Wah, ada ide. Ci. Kenal Ci. Suka pesaha. Mesti mana wae apa nih teh? Iya, biasa waji bang ngonten. Ngonten. Atau meni resepnya ngonten. Nya tuh Ji kumaha deui da. Atuh ibu hoyong ngiluan atau ngonten. Bisa Ji, gampang. Emang kumaha carana? Ye Ji, lamun haji hayang jadi Facebooker, haji teh kudu boga akun. Oh, akun. Naon eta teh akun? Ngeunah teu. Nah, ya haji goblok-goblok teuing. Ye Ji, akun teh nu aya di nu HP. Oh, kela tuh. Sok atuh ibu pangdamelkeun. Tidak semudah itu Ji. Emang kudu kumaha? Hiji akun teh 300.000. 200.000. Itu Ji. Sok atuh Neng, ya pangmeserkeun ibu akun teh. Pangdamelkeunnya 300.000. Oh bisa Ji, gampang. Tapi ya Ji, haji kan geus boga akun ya Ji. Haji teh kudu boga followers. Followers? Emang hiji followersnya sabaraha eta teh? 50.000. 50.000. Tah Neng, ibu meser 3 followers ya. Omatnya nu sarahe. Aman Ji, gampang. Tah Ji, kieu we nama. Abi ayeuna rek meser heula followers. Oke, ku abi dibawa followersna ka haji. Sok omatnya cing sarahe followersna. Aman Ji, aman. Serahkan kepada saya. Mantap ya. Jadi Facebooker. Siap-siap dulu ya, Facebooker. Bisanya nya Neng mah nama bisaan. bisaan mah atuh orai berbisa Atuh macok. nya macok. Siap bos, kalau begitu ya. Apa emang boleh? Allahu Akbar. Dua kali, action. Emang boleh. Itu tukang ngusip dan cantan. Bos, ini gimana bos? Bos. Action. Pak, dimana kene menilami abis di depan gang? Mandi di panggang. Buru baik, improv. 2 3 action. Pak, dimana kene menilami gang? Apa teh usaha? Apal eta? Peuting usaha, tanggal usaha eta teh. Teu apa? Tatanya atuh sia goblok.